Ya Nuramin ngapunten. Da terus ya teh saur jamaah di perasian dia naon da terus. Terus ibu ayeuna teh bade lekasan bade pakurai tilu bade nyaeta urang dikantunkeun sasi disebutkeun sasi Sya'ban. Cek sebagian ulama ngaturkeun nyaeta ari sasi Sya'ban mah keur mapaesan diri urang teh kunaon sering istighfar, sering maca urang sholawat, maca tasbih, maca tahmid, maca dzikir, maca Quran, jeung sajabi ieu papaesan kedana mah eta teh. Sabab cek ulama sasi Sya'ban mah sasi di papaesan dari urang mah pirang-pirang kasaya. Ayo urang ibu di papaesan teh. Ibu di papaesan teh urang kunaon di papaesan ibu mah misor naon lipen misor naon tutur da ayeuna mah istri mah tos uninga tos kenyahoan kadang-kadang teu ditutur teh kadang-kadang subhanallah naon wargina abdi cenah punten atos pegaduh eta pan jadi emutan darana satu paketua gitu laras eta teh itu gaduh ukur mah tidak ngebedak di emutan tapi orang di pakai sendiri anu salah semat dan dikantunkeun. Bukan di antara orang cek sebagian keterangan pada sumping nyata bisa krisia artinya bulan waktu puasa dina eta sasi kersaha kerjalma anu ngaku Islam kenyumpanan rukun Islam nomor kaopat nyata puasa bahwa di Al-Quran pesmaturkan ya ayyuhalladzina amanu eling-eling sakabeh jalma amanu al-iman kutiba geus dipardukeun alaikum ka arajeun naon asyamu puasa lamun rumasa diri pribadina jalma Islam wayahna eta teh hukumna geus dipardukeun puasa dina bulan puasa dina sataun teh sabulan sedangkan hari Rasulullah setiap sasi sok ngalasakeun puasa saliyane Senin Kamis teh sok ngalaksanakeun puasa dina tanggal sabaraha 11 12 13 hari urang sok tara setiap sasi Rasulullah sok ngayakeun puasa saliyane Senin jeung Kamis urang mah tanggal 11 alhamdulillah 12 komo abdi mah sono kana tuang padahal mah tuang mengalih temuan urang mah kawesan we kana tuang diirah urang sauna ieu tah ayeuna urang sadaya dipardukeun ke umat Islam nyaeta puasa dina sasi Ramadan